saha jelema nu maca shalawat ka kaula 100 kali shalawatna ulah hese-hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu da cak Kanjeng Nabi nu ngomongna ente baca shalawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah eta cak Kanjeng Nabi baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi mata kula begitu kapangi jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi an-nabiyil al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi jadi ini sakula keur waktu dibere jah ieu salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. An-ma'na al-ijmali utawi kilahikiku makna kang bangsa kesimpulan khisal salati utawi pirang-pirang perkara kang pipitu iku mantahla kisah pemaniku gawe papahesan wahidatin minha kalawan kang suji minha saking khisal sab'ah Semilat suhul inayatul ilahiyah maka nawan kuhu iman apa petulung kang bangsa pangeran warahmatur rabbaniyatu lan rahmat kang bangsa rabbani tahta zilli arshillahil karim dalam asar-asarin awab arsh Allah kang mulia yawma tablis syamsu min ru'usil khalaiq dalam dina parat apa sarangannya saking pirang-pirang sirah pirang-pirang makhluk yaumatan syamsu dina poang padang pedeket ini sirah khalaiki dina sirah makhluk sapangawe atawa sagala deket jadi mendakan panas na pohar lamun kuari bayi di langit kaupat sakieu panasna komo di Mekah timur tengah di urang ge pohara mungkin mah ngan sakadar sagantar bayangkeun ku urang kabeh mun masih kene daek nonton TV masih kena SMS-an masih kena ngabohong gimana Pak Haji iya abdi di jalan bubu jeung aing ngobrol eta neraka Masya Allah aya ku ada gitu loh bayangkeun ku urang lamun panontongan sakadar sagalah tapi wanita korupsi wanita teu jujur jeung teu adil geus puguh pemerintah kiai emang kiai anu teu jujur tanyakeun ge ka Kipu Doli pancen kiai kudu nanyakeun ka Kipu Doli maksudna sabangsana wali kudu nanyakeun ka wali deui copet nanyakeun ka copet deui atuh eta ge kitu tajak deui Habib nu teu bener tanyakeun ka Habib Rozak nyaon atuh jago jeung bangsa ada Gusti Allah doaku nah kudu dipayungan meuli urang payung ke di akhirat produksina geus eueuh
payungna dibeli ku ari sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Masyaallah. Awdaha rasul martalakeun ha ing khisal sab'ah sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ajmal urdin ing dalam kami elok-elok ke pementok yal haban nufus darapun yentah nerima untab apa pirang-pirang nafsu wa yadba'uha ila mawa'atil adli lan nolak lan yakin ya kanjeng Rasul ha ing khisal mari ngaraksa keadilan wa mujadabatil ifrat wa tafrid dan nabuhi ifrat luluhi wa tafrid dan papeka likulli man wala sya'nan min syu'unil muslimin kada saban-saban orang kang marantah yana urusan kang tetap saking pirang-pirang urusan muslimin wilayah tanam kawan urusan kang umum pemerintah atau khasah atau urusan kang tamtu keluarga wada'ulan ngajak ya kanjeng Nabi syababa ing pirang-pirang kang anu taatillah kadua taat ing Allah ibadatih lan ibadah Allah mundu badi hayatih mitsakin wiwitan atau mundu bada'a haik mundu badi hayatih mitsakin wiwitan uripe syabab yakun penyantaan syabab hilang iku golongan solihan kang soleh mudan yang saliman lan perkumpulan kang selamat mutahalliya kang gawe papas makarimul akhlak kalawan pirang-pirang akhlak pirang-pirang kang sampurna kama yad'u ila kasratil intizal muslimin fil masajid kaya kang ngajak ka kanjeng Nabi maring akeh ngenteni wong kang muslim kabeh dalam pirang-pirang masjid salatul jamaah pada salat berjamaah hatta tashbah qulubuhum hubbat ta'arif malah nyerot remes apa pirang-pirang ati na muslimin demen ta'arif silih wauhan wal itilaf lan mari demen kan atau rapih beres wal wahdah dalam bersatu menggali ta'awun lan nuluni silih tulungan wa geri zalik lan liana mengkono kabeh min fawaidil jamaah saking pirang-pirang kapaidahan berjamaah. Jadi kanjeng Nabi nitah teh aju ngejelaskeun tina 7 perkara maka bahasa nu pohara supaya urang teh berkobar kahayang urang teh supaya berkobar nyong serembut dina poan payung kecuali payung Allah panas anu kacida tapi jelas bakal aya payung Allah yakni arasy urang supaya hayang geus dijelaskeun kitu-kitu daek hayang keneh bae tah mah bloon lagi bintolol geus dijelaskeun ku kanjeng sia engke panas haju engke payung ge payung Allah aras nu bakal dipayungan teh ieu 7 rupa masih keneh encan siap keneh bae tah tah geus kabina-beda kong nu geus wisan mah tah geus parah jasa tah parah urang dek ka Mekah bae geus sia di ditu mah makanan Indonesia nah beas di dieu ka ditu si gede di ditu mah duit nage teu laku duit urang mah kudu make real nukerkeun di dieu si gede di ditu mah make kitu naon kitu ngaranna loba leumpang sendal siap di dieu bari sok leungit geung ka di ditu siap-siap eta urang ka Mekah bae persiapan Masya Allah ke diasupkeun deui ka atas diasupkeun nanya 50 kilo bae melebihi kapasitas eta persiapan jangan bakal bari teu kebel ngan 40 poe bakal balik deui ka dieu tapi engke diara di ditu di naon di masyar kunaon teu persiapan Masya Allah menjadi pemerintah sing adil persiapkeun jang di masyar
menjadi pemuda siap kudu loba urawiri ka masjid naon jeung ka masjidna urawiri da pokona ka masjid sasapu naon deui atuh naon bae ngedeng masjid teh kebal-kebal ngene isi di sorangan aing di masjid ngedeng bae naonan salat aya 74 masyaallah tuh kanjeng Nabi selalu menginstruksikan ngajak kepada syabab taat ke Allah, ibadah ke Allah, ini mulai hirup jadi pemuda terus supaya manehana engke tergolong kana soleh, golongan anu soleh, perkumpulan anu salamet, berakhlak akhlak anu nan makarimil akhlak. Ieu ditita ku Kanjeng Nabi. Lain jadi pemuda teh titah mabok, lain pemuda teh titah zina, lain pemuda titah main rem gapleh. Tuh kita jadi risma teh naon kieu risma teh remaja Islam masjid masyaallah di masjid hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata tuh itu jadi pemuda kos gitulah jadi pemuda para rubuh tuh Kanjeng Nabi ngajak ila kasratin tuzaril muslimin fil masajid mantak naon karumpul di masjid ayo gara-gara karumpul engke kumpul di masjid makan salat ngaji ya Allah ya Allah. Tapi ulah lelecehan kumpul di masjid cara sanawiyah aliyah di kumpul di masjid dengan lalagaan masih pakai bobogohan masih ya Allah ya Rabbi geus ieu mah diris murid nama guruna bobogohan di masjid guruna oh ieu mah mun kapanggih guruna pantogeun ka tiang masjid kita sholat berjamaah supaya hati ngerasakan cinta saling ta'aruf urang teh jeung urang modal di Mekah di Madinah urang ta'aruf ngeuleuh nu marancung irung cekel urang pendek betul kulitna putih coba urang hidung terus berbeda nyada ge ka urang sarua urang resep ka nyana ge resep ka urang dibere kitu tah dibere kitu urang resep ngeuleuh nu marancung nyana resep nu ngeuleuh pengik eta aya bisa gitu mata kula keur ka Mekah heran gaji pendi nyana mah deuleu urang negro teh resepkeun awewe anu urang takrodi hideung teh cenah masyaallah mun daekeun dikawin wah tapi dibere kos kitu tak khawarigul adat eta tuh ya jadi urang supaya rapi hirup teh hiji tahun bagian dari min fawaid jamaah kama yurabidu fi hubbil mar'i ya ikhwanul muslimin kaya barang yang ngademenkeun ya Kanjeng Nabi hubbil mar'i kama yurabidu fi hubbil mar'i wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murad lan utawi kandhen karatku meneruhul kudus saking ruhul kudus al-insanul haqiqi iku manusia kang bangsa hakiki alladzi udi'a kang den titipkeun ya ruhul kudus fi lubbil qalbi ing dalem lubbil qalbi wa wujuduhu bitaubat lan lahir opo anan ruhul kudus kalawat tobat wa talqin lan talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lan mulazamah kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisani urang atau insan awalan ing dalam awal
ila kalimatin la ilaha illallah ingatase kalimah la ilaha illallah bilisanihi fil jinah kalawan lisan insan dalam hati bada hayatil qalbi ing dalam sausana uripe atihi ma tusamihil mutasawwifah waktune ngarani hu ing ruhul quds sapa ahli tasawuf tiflal ma'an tiflal ma'an li'annahum kamasatuhu ruhul quds minal ma'nawiyatil qudsiyah ikut tetap saking sakayana kaban sakudsi jika mari aya alam ma'rifat alam tersebut adalah alam lahut eta wa huwa al-watanul asli tahapan atau alam bangsa asli asal al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi nu dijieun di eta alam ruhul qudsi fi ahsani taqwim tadi teh urang mameh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah etalah watanul asli kuari kan urang teh alam dunia alam nasut naik alam malakut langit alam malaikat naik deui alam lahut urang atau alam eta ngan urang dibere rasa urang teh kungsi di alam eta kuari turun ke alam nasut nu bungkusna teh awak urang maot roh balik deui ka alam eta balik deui ka alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu birabbikum qalu bala salamet lamun urang teu akur isyhadna balik ke alam aslina bakal ditendung di penjara neraka. Nah, ini ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Nu aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia. Ieu teh jaga nyahokeun alam eta. Lamun endek atuh oh masalah. Siap. Deuk hayang nyahokeun alam eta, los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Aduh. Sebab urang keraya di luhur eta poho. Poho asa di mana? Kedua ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang pancena kitu amat tuh sia wajar ge ada juga nanyakeun kitu amat bae berarti moal nanti moal hese tapi amun ku Allah dibere bisa mah babari
baca urusan Allah babari ngan cara-carana dong orang nyaritakeun metodena betapa hese. Jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan kan setu teu urang aya hubungan jeung makhluk ieu mentak cek di awas wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul haqiqiyu manusia bangsa hakiki asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh. Jadi ieu lalagaan awak nu ieu lalagaan nu mantak lamun urang geus cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan lalagaan ieu mah sakikeunan mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka. Dahar jang awak, minum jang awak, imah jang awak, kendaraan jang awak, awewe jang awak. Naon deui? Hayu sebutan heula Gusti atuh. Ayo jang awak kabeh kan. Mobil jang awak, naon deui? Karung jang awak. Ayo. Jang awak kabeh. Ruh teu pernah diurusan. Terus teu pernah diurusan. Nah, ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul haqiqiyu manusia asli nama eta gimana lagaan mandak ieu mah teh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus mungkin atau normal biasa. Itu sama sepira lalagaan nu asli nama iya kan. Wali ditanya mama lamun mama maot engke dikuburna di mana susuriannya kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae teh urusan sian hirup aja balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu pikiran mama mah nya nama geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti nu modal geus arana aya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah beus hayang meuli elos dari tukang Karawang wali mah lain gitu sabodo urusan jeung awak mama kok gitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan kumaha sapira awak urang mah kuari awak teu beunang ka kotoran seeutik kobo kaciduhan ku batur buat langsung masang asa boga cimande tamat bebejana mah gelut can orang menang awak jadi urang dan matak Gusti ditanya usaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk meuli kumaha syukuranna hamba aing ka aing
sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cek Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu genep tahu 60 70 100 moal kebal kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh asli sia mah cek Allah asli sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak isu pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus lauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasaluna kanir ruh kulir ruh bin amri rabbi teu nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia ya laut haju aya naon gitu naon ngara cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna mae ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu minta kurang dek ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu ilmu sia bade kumaha titik ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil kursi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mantak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sumut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubur tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wa jinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun celi sesuai jeung syariat lempengkeun irung sumut sesuai jeung syariat lempengkeun beuteung sesuai jeung syariat bubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik qalbu mulai bagian batin sok qalbu gerak ieu teh deuk naon maksudna deuk hayangnya lubil qalbi di sekitarna aya latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi asli da urang eta asli urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kawas 100 kali sholawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu da cak kanjeng Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal neuleuh kumaha hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mah ngimpi yang kapagi jeung Allah ari saya coba saya tanyakan ngimpi naon ngimpi na muka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik ke bawah
nek kebongin aju nanjak set aju nanjaknya natunya kelan ngaguling bareng ngaguling terus kehadapan kebok katin cek hulu kan tuh ngimpi jore jasa tuh mah si eta pau jore nang ngimpi tuh mah aja nang jojo akak ayo aja pemajikan aya naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita harus gitu mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu mah dia mimpinya bagus dah sakit jangan mimpi ini kapal udara bu bagus sama maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah si eta mah aduh bener kumaha atuh jatuh nonton main bola sih soalnya nginan gerhesna gitu boro-boro babacaan kayak sorangan di hadapan TV ya itu pantes diangkat panglima setan ge tuh ngana mah kabehan bukunya na doang nah iya eta cak jeung nabi baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi menta kula begitu kapangi jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi jadi gini sekula keur waktu dibere jah salat jadi salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti wahara ya lo kula sok dibaca geus mal dibere jauh ka dituna tuh eta Habib Lutfi ge kagula mere eta padahal entek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka pangijing Allah mata hate ningali ka Allah atau ngimpi ka pangijing Kangjeng Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh henteu sambarangan horeng kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan namun can bisa latifatul qalbina kumaha latifatul ruhna kumaha latifatul sirna kumaha geus sesuai encan tobatan ka Allah si ongko hayang tapi teu bener mulai urang bagi spesifik tak berarti geus kaliwatan syariat nu tadi kan syariat mah bari bagian batin ieu teh menempuh hakikat hayang kalubil qalbi nu aslina urang eta mun urang datang ka aslina dunia deket lah sagede perut gente sagede gente dunia teh deket ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deket sebab urang geus aya di aslina ai aslina urang ruhul qudsi ai ruhul qudsi mukallamah jeung Allah lamun urang mukallamah jeung Allah Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia penta ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat pokos kitu mata kumaha nya beja kun fayakun geus dibikeun nyen masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak doh Teh Mansur ke Mekah yang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduhud Haji Pendi turun ke sumur brek-brek mun teu keturun paeh ngabrek-brek mah ya Allah ada gaya anak atuh mun anak dah wari tinggal iraruhi kunaon eta deket si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set Masya Allah karim ini kumaha urang carita zaman wali sana carita zaman para wali nu eta henteu kudu nu eta horeng nu ayeuna ge aya kuari ge aya kuari geus atuh saha teh kieu wali bejaan nya ieu teh nyaho cenah Habib Rozak bisa oge bisa Habib Rozak ge nya geus kikiran beset deuk hiber
perka jongklok. Geus apa tuh jelas aya lah kajung kumaha ge aya pasti. Pasti jasa aya. Nah, deket dunia teh deket. Masya Allah. Tinggal orang kabita menyeritakan alam eta. Kabita lamun orang nyaritakan karomah para wali. Haji orang kabita ku karomahna moal datang ka Allah. Janya nama henteu. Nya nama hayang ka Allah lain ku karomahna, urang mah resep ku karomahna. Moal beres. Mantak lamun eueuh anu nuntun moal datang-datang ka Allah. Ieu mantak bahasa deui usul ilallah. Datang ke Allah. Datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain, naik Apollo lain, apakah naik mobil gitu. Datang ke Allah mah orang di dieu bae ge ja Allah maya. Henteu kudu ka Mekah ja Allah maya, nu diibadahan ku urang di Mekah jeung di dieu akur. Tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang. Datangkeun ka lubil qalbi. Atuh melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 PS tahun 2 tahun selesai, tapi perang melawan nafsu terus datang ke tutup umur. Hayang kalau lubil qalbi ruh kil kudsi insanil hagigi eta mantak dijieun bae metode thariqah ngaranna. Bacalah kurang ihya, bacalah kurang minhajul abidin, bacalah kurang hikam, bacalah kurang mau'izatul mukminin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf. Adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid. Entak di pasar Kemis aya bae haji mursyid. Geus bae kadinya teh. Boga sakolanya didinya. Ente sakola di dieu. Engke ge usul. Ka mana usulna? Kurupuk. Dagang kurupuk. Nah iya tuh ya Allah ya Rabb wa yazharu wujuduhu bitaubat bisa ayaruhil kursi ku carita tobat na urang mah tobat syariat gencan kobo engke tobat thariqah atuh lain deui kan tobat thariqah melalui renungan-renungan riyadhah mujahadah muhasabah tafakur zikir wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan. Maka lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala kalimati la ilaha illallah bilisanihi fil jinan. Aya lisan qalbu. Aya mata ieu, aya mata qalbu. Aya ceuli ieu, aya ceuli qalbu. Aya lisan ieu, aya lisan qalbu. Urang mah la ilaha illallah lisan ieu, lisan qalbu nutup. Urang mah neuleuh make ieu mata qalbu nutup supaya kabuka kumaha ieu mata hati. Sebab takbir jelebanu salat kadenge Allahu Akbar kosong takbir kanyawan salat kanyawan kosong mentak jelema nu luhur ngamakmum salah teu ngamakmum salah Allahu Akbar kosong bungun dah salat sorangan mentak bisa jipen di salat sorangan eta teh keur oah gitu jadi khirfana maksudnya rusak kerusak karung itu laku fana ya Allah la ilaha illallah lazim berat disebut zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah. Urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abehnya hobe urang dicepetkeun katarik sorangan roh qalbu narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh teu guguru ka situ katana ulah lamun aya nu zikir ka situ teh guguru salah mah teu ngan teh guguru lain lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana main bola ge make aturan tapi zikir ge sarua nah engke kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik lek nu eta mal bejaan ka ditu naik zikir bu eta tek 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 nah
ila kalimatil la ilaha illallah bilisan awalan lisan urang kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi lamun encan hirup hate moal lisan lamun hate geus hirup kakarak bilisanihi fil jinan engke ge jelem peureum ngahanang teu puguh eueuh duka denge nanaon hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bae betapa bangga urang ngerendeng jeung nu geulis bae betapa bangga dikerumuni orang banyak Allahumma zawwijni zaujatan itu ada satu kebanggaan kan Masya Allah kita saya tak bos ngebuka pabrik anu tuh ratusan hektar ribuan hektar satu kebanggaan atuh komo ieu jeung Allah nu bogana nu nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang betapa masa situ bangga nanaon ya karim hati hirup hina tusamihil mutasawwifah tiflal ma'ani dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani bocah makna kumaha tah disebut bocah mana urang neuleuh orok teh eueuh dosaan sakabeh jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan komo orokna ieu bangun pikasepen pigeulis rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel ngagak ini anak siapa bapana nu tolol gua anaknya anak siapa tuh tolol bapana tolol dua anaknya nggak tahu nah iya orok ya carita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan sahabat ge pasti teu kafir teu mukmin ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibubicin ka sawah dicokot ku sahabat ge orok mah sahabat budak letik lamun manggihan orok bebeja pasti kakak kana aya orok bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh hayang berkat mah waduh geus bahara jasa weh teman lain mega-mega deh teman kabeh mengkerumuni tuh sebab kabeh merasa iba merasa yang deket sakumaha orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang menjadi tiflal ma'ani naon bedana jeung budak mah teu boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh deudeuh nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya teh eueuh dosaan ketika urang geus datang kana ruhil qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh deudeuh jeung nyaah kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya nu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lainna naon hate leutik mah henteu ngan rasa hasudna doang aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere jawa urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutik mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap yaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebil bani prosesna anu hese sehingga urang kudu hayang jadi tiflul mani sebab nyana mah ku sebab dosa ka sahabae bagus lamun aya jelema lamun lain ti makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa jadi henteu situ mah bagus nu di deuleu bagusna bae mun aya jelema jawara nu di deuleuna bagus dah henteu deuleu jorena mun aya pengusaha nu di deuleu bagus dah henteu deuleu jorena lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleu bagusna bae mabokna teh di deuleu mun aya jelema tukang zina nu di deuleu bagusna bae misalnya nyana pernah di pengajian misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di deuleu eta bae adapun zina teh di deuleu
mabukna teu dideuleu jadinya nama selalu nu dideuleu bagusna we teu pernah neuleukeun gorengna nu mantak jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun hebah ngaranna jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema padahal kabeh cinta kos itulah tiflul mani eta teh prosesna tobat heula tobatan zahir ge saseleh tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae urang lamun deuleu awe astagfirullah gelis amat sih di mana imahna sih nomor HP-na sabaraha sih atuh Pak Panglima tadek bersihan awak supaya jadi tiplul mani teh prosesnya Masya Allah karim nah iyalah mun urang kayak nyaho karena keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihi berat teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alas tu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon teu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantak teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanana urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salatnya keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar insyaallah ngeunaheun jasa entah kadang-kadang salat maghrib sarakaat ku ngeunah-ngeunah maksudna di koser sarakaat ieu keur carita urang ngaji hiburan supaya jaho oh aslina urang mah eta aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atuh tempat urang ge mal asli tempat asli urang makan surga ketika urang henteu asli atuh lain asli tempat urang ka mana saya eta tinggal gitu bae kok make terlena atuh urang ye ku kaayaan hirup nu lain asli ye teu sabada sia nafsu cok arahan gerege nya nah ieu lah aina tusammihul mutasawwifat tiklal ma'ani li'annahu wallahu a'lam bishawab adimis salat ala al-habib Muhammadin أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله بارك سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكون
الفريقين من عرب ومن عجم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا